Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kusna Tarabalaga. Buat teman-temanku di mana saja berada, semoga sehat-sehat selalu dan panjang umur. Anu nanya ka abdi nya ceritan kieu, kausna cenah aya cenah jeung pikeun nyareatan atanapi urang eta jampe jeung kana kelahiran atanapi mis urang eta salusuh cenah kitu nya. Eta dijawab ku abdi, ayeuna nya emang aya lamun ukuran seorang percaya karena syariat mah gitu nya. Karena syariat hakikatna eta Allah Subhanahu wa taala eta nya anu misalnya eta anu misalnya dijab nu ngajabah. Jadi abdi mah menukur semacam misalnya eta nyareatan hakikat nama nu kawasa gitu nya. Abdi mah tidak upaya ang Gusti Allah nu ngajabah, tapi ai kahayang mah misalnya eta dijabah gitu nya. Kieu eta cacahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggul nangtung catang ngedeng gelembaku cah deng-deng keluar kaleor pangaluarkeun misalnya urang eta nu kasebut naon bae misalnya lamun ukuran nu sok lahiran teh atanapi misalnya urang eta nu sok celekok kitu nya. Keluar kaleor pangaluarkeun ieu misalnya urang eta ngaranna lamun ukuran misalnya urang eta keur orok-orok atanapi misalnya lamun ukuran keur kacelok atanapi tulang-tulang kitu nya. Keluar kaleor kaluarkeun eta misalnya urang eta ngaranna misalnya urang eta orok atanapi misalna tulang gitu nya. Eta jeung pikeun misalnya eta salusuh kana lahiran jeung kana misalnya eta keur kacelekok gitu nya. Sok eta teh misalnya ku tulang naon gitu nya sok cenah seuri aya bae eta misalnya eta cacahana gitu nya. Cukup sekian dulu, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.